Iyam, iyam. Naon si Ma ulah gandeng. Arek babantu lah ka Bu Haji nya. Emang Bu Haji rek nanaonan si Ma? Halal bihalal ayeuna. Rek mana deh si Bu Haji? Nya umroh Paling ka tanah Abang. semua Mantak nepi iyo. geus ayeuna mah jagaan si Neng nya. Ulah lila teuing, balik mawa kue. Heeh engke dibawakeun kue, geus ieu mah di dieu ulah makatan nya. Heeh moal. Heeh, engke lamun cirik susuhan. Oke disusul ah. Disusuhan. Disusul ka ditu ka emak ah. Ulah nyusu. Susu nagecan ay. Ngora keneh, entong ka mana-mana heula. Heeh. Mau kue, Mak. Jeung angon. Ulah digelepokan we budak teh. Moal. Tong gandeng we tuh, Mak. Geus mereka ditu heula nya. Heeh. Ulah lila teuing ah. Moal. Pantona pendetan deh. Aing mah untungna bager keur geulis teh nya Neng, sing prihatin nya, jadi anak mama sing prihatin. Ulah ogoan, haru masakeun jadi jelema teu boga. Ning nang ning nang ning ning, nang ning nang ning nang ning ning, pling plong pling bang pling plong, bang pling plong ning nang ning plong, ba ting 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 ting, obode. Halo. Obode. Bu Haji, Kulan. ya abdi mah cuma bisa ngabantuan babantu kieu hungkul teu bisa merenan naon. Wios teh jingkok, jeung meserna naon aya kene, nu penting gawena, wingku sorangan moal bisa. Ya alhamdulillah tuh ari kitu nama kitu abdi tanaga abdi teh bisa iya Katampi pisan teh jingkok. Bu Haji baraha kali umroh Ai umroh mah ayeuna teh nu kadua kali teh Haji, ai hajian haji gede enggeus sakali jadi katilu kali mun ka tanah suci teh. Alhamdulillah abdi mah puguh kakarek sakali puguh hayang mangkat deui ieu teh. Ya hayu atuh ngiring. Engke we Bu Haji heula ke tas Bu Haji pulang karek ieu uras-urus kitu sugan kitu aya. Ayo siap didoakeun sing aya rezekina. Neng, bisa ka dieu lah Neng. Bu Haji. Neng iya sama kampar-ampar ke Neng diharapnya kayak besing sama daratangnya. Iya gelarkeun kabeh tadi dilap-dilap. Mun digelarkeun sadayana nya. Heeh, hadena teh boga sina pisan sis nitipkeun budak Bu Haji jadi aya baturna tengkok. Jadi aya maturan nanti kesepian teuing nya Bu Hajinya. Heeh, pugu alhamdulillah. Ari si Asep mapanannya non jajarangan kadieu lah jarang kitu nya Bu Hajinya. Heeh. Ari si Asep ayeuna mana? Aya karaketas mandi tadi, sina istirahat karunya. Emang datang ke iraha sih? Kamarina datang teteh, na istirahat teh da karunya ditu capek wae gawe. Ya untungna teh bisa balik nungkulan indungna halal bihalal. Ya apa si Asepna gerek indi teh jingkok. Oh, arek dada apa suka teh Bu Haji hungkul. Duaan awu muhrimna mending wae jeung anaka jadi muhrim gitu. Ari ngadenger kabar mah cenah Bu Haji hungkul anu rek berangkat. Duaan teh jingkok karunya can dibawa jawaban duit manehna geus gede di Bu Haji. Alhamdulillah atuh ari si Asep ngilu mah jadi ngabaturan Bu Haji teu melang teuing ah. Teuing ya, ari aya pendamping mah gitu. Power aya nu jail nu naon pan mending wae anu ngalindungi gitu. Ngalindungi duaan mah. Nama aing kudu jujur ya, terus terang ya. Kedai aing yang amprok jeung pamajikan aing euy. Iem jeung anak aing. Bari jeung teu boga ge moalnya. Aman. Mak. Aman. Aman. Sarewe di jero ah, mending ngalelekep. Rek nyeun ayunan ah, dihareup. Aduh, kumaha sih nya? Kieu ari teu boga salaki teh. Nyeun ayunan ge sorangan, mah udah mangkat. Meni hara rese ah. Di dieu we ah di ayun. Kajen kapoe ge. Ame sehat. Ceneng. Murag moalnya. Moal sugan ah.
Kedengar cokot lah si Neng nak. Aduh. Aduh, ih cantik banget sih pakai baju musmisma ya Allah. Tapi sayang, kalau aku ikut nyusul kayak Bu Haji, nggak ada mahram ya, gimana dong? Apa nanti aja ya? Kalau sudah ketemu jodohku, aduh, nanti ke sana berdua ya Allah. Walaupun ini hayalan gak apa-apa, mimpi dulu aja, Uis. Yuk. Plang ting plang ting plang. Blang dung plak dung blang. Blang tong plang plong plang. Blang dong blang. Ayun halnya gelis. Elang, mencang. Ulang ayun ayun ela. Ulang ayun ayun ela. Ulang ayun ayun ela. Wah, pegat geningan. Ayunana oge kurang page. Kayak si gelis murad. Blang ting blang ting plang. Blang dung plak dung blang. Blang dung plang. Make sama make samak. Make sapuah handapna besing aya jurig. Yun, ayun ambing. Di ayun mah ayunku samping. Ngalah tunduh geningnya. Nembangan budak ngalah indung ngalah nu tunduh. Ngaringkuk bari nungguan emak. Aduh. Ngalah tunduh. Mana sih ayunan teh? Oh iya. Ayun ambing. Di ayunku samping. Aduh, lenyapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik Neng. Aduh, ibu kuena di seueur pisan. Ya wes ayah. Mana yang dolita, ada yang Ya, hijau-hijau, ada yang bulat-bulat. Geradi cobian hayu sok. Pegang aja dulu ya. Iya. Silahkan. Udah kemana ya Bu Haji? Kok yang lain belum pada datang sih? Sorangan wae. Mungkin sebentar lagi sekitar jam 2-an. Kalau Bu Hajinya kemana sih? Oh, Bu Haji kayaknya ada di dalam lagi siap-siap lagi pakai baju. Oh gitu. Sok ngopi dulu ini Oh coba iya, tuh Ibu, dicobain Ibu, ya. iya. Tuh dicobain sok. Ngopi dulu dicobain. Neng. Aman! 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 Aduh. Kunaon aing kudu lupatan wae nya. Pan ayeuna teh kudu nama aing jujur. Yang amplok yang si Iem jeung anak aing. Mama udah. Tapi aing can siap dah. Manya. Gewe deui ya. Aman! Aman! Aing nyaho. Si geus aya di lembur. Si geus kaluar ti panjara. Kunaon sia kudu mabor? Sia teu hayang amprok jeung anak aing. Incu aing. Si ambu ngaresikoan anak aing. Incu aing. Ajeun teu naon. Awas ku aing lamun balik ka imah. Nah, sia kudu mamangkatan. Nah, sia kudu kabur. Aman! Aman! Keluar moal. Aman! Aman! Wong irang apa bae jimate. Kula demen duh kakang ampun. Anu hidung mah emang pelem.
Kos coklat cocolate Amel, geus teu Mel aing. Sinarian ye pakai kerudung apa karena menang bantuan? Urang mah teu ngaharepkeun bantuan eta Mel, urang mah berdikari. Ka mana sih meni geus kos ustazah lieur. Geus teu cek si aing. Ya geus Ieu teh bola bajuna alus teh. Alus meuli di mana em? Ya, Heeh. ngiridit. Golis-golis meuli baju na ngiridit we di butik em. Bunga di butik mah marahal urang mah geus menu kieu eta Mel di 1000-an teh. Aya promo besar-besaran. Promo besar-besaran saya teu meuli geuningan. Ya ekuman teu make gami. Urang teh rek Bu Haji mana nyaho teh Bu Haji Tini. Rek ka mana sih em? Nyak umroh deui manehna mah. Paling ke Tanah Abang Jakarta Pusat Nya mana. paling ge meuli oleh-oleh. Paling ge yo dengekeun manehna mah. Di ditu ge kagoda ku lalaki. Mending ku lalaki kagoda ku kuda. Ya dengekeun nya Melnya. Aing mah ye nya. Aing mah cok curiga ka Bu Haji teh. Aing teh gablek salaki duit loba wae coba cok. Deki ketanggapan sia kumaha Mel. Tanggapan aku sebagai warga negara Indonesia yang baik, juga nama eta teh Muzia Buta Ejong em. Tah eta Mel, mantas salakina manehna mah nya kawin jeung manehna. Menang 5 tahun genggesan bapae. Heeh, pedang heula. Ieu mah mih unggal-unggal aing mah bawa wae tarasi goblok. Amel nek we mah ka ditu. Moal em. Tah Amel teu make muslimah. Teu make baju muslim. Tapi orang geulis teh Mel. Nah, geulis sakitu mah. Lumayan ya Melnya. Embel. Geus aja Melnya orang eta. Ngomong mik eke wanita setan. Geulis cenah. Geulis lagi teh make kerudung em. Itu deh. Budak teh di ayun-ayun ngalah teh dekeun molor, ngalah indungna nu tibra. Nyahun meureun ninina eueuh. Susuan teh diinum susuna, belaan dilepeh-lepehkeun. Sare atuh Neng, sare geulis. Penting teh dekeun molor, burang teh dekeun molor. Pusing goblok anak leutik teh. Aku aing jual wae kitu ka tukang rongsoknya. Udah anak ucing meureun dijual, anak domba. Ding tak ding tak blang blong tak blong blang ni pak ding ting ni pak ting 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 bang bong malah ngelelat. Prihatin banget gua orok teh rumah sakit tuh gablek bapak blang blong blang 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 blong blang blang tung atung blang blang blong blang blong blang blong blang blong blang blong blang blong bang bung bang blang blong blang blong blang blong bayar blang dong blang arek ngejo ieu teh dekeun malor alah ngabegeg. Alhamdulillah ya Bu Haji. Oh, waalaikumsalam. Ya Allah Teh Haji Mia. Duduk Neng calik di dia Neng gelis. Ibu Haji teh lagi siap-siap di dalam, lagi ganti baju tadi teh. Masya Allah. Atur nuhun kasadayana tos dongkap. Alhamdulillah Bu Haji. Ieu mah Bu Haji engko ka maniti isuk meluk mantuan. Tetapi tetangga nu deket tuh canda rata. Orang tetangga deket meni. Ngomongkeun teh mani. Alah kuehna geuning meni saeutiknya Teh Haji. Orang di Haji itu teh mah Haji Lia mun loba banget kuehna oge Teu kudu ditawaran euis kege kedeungeun di berengkes kabeh. Tari Udah biasa eta mah kos itu. Kos nu hasem teh asa kueh Teh Bella enggak sekalian aja batas yang lebih gedean gitu. Ente beuki kueh nu Biar kalieu mah. bisa dimasukin ke Gak usah Is, ntar juga pakai ini nih. Wis dengekeun Bu Haji mah teh boga salaki ge umroh wae mah. Ya alhamdulillah tuh. Nya eta duitnya di mana euis? Nya enggak boleh begitu. Ngalain enggak boleh begitu. Gak boleh seujun ya Is ya. Paling ge duit si euy, si Iis. Si Is anu mana? Anu di Arab teh di Saudi paling ge dipake duit aku manehna digolangkeun heula. Emang ngirim mata ke Bu Haji. Ka Bu Haji teh nyaho sih Haji engkong Kita Bella kalau enggak ada bukti ya, enggak ada fakta, enggak usah
begitu. Nyalain Biar nggak usah Is begitu. ntar Bu Haji buktiin, biar Bu Haji print buku tabungannya, Iya. biar dia lihat aku. duit si Is utuh enggak gitu. Iya benar. Ih, nggak boleh bisik-bisik tetangga, tahu nggak? Ini kan mau pengajian acara. Si Iem jeung ada kan kali ya. Masa udah biasa. Kan kali ya si Iem jeung ada. Oh, eta heueuh mah odah ka mana? Pan geus si janjian ti ka dieu ti subuh tengkok. Incu batuk mah sibuk. Tapi geus janjian. Nyaho si Iem mah apal ka Apa tengareuna nya? nya si Gana mah Bu Haji. Henteu, nya menikah pohon kaburu aya teh Haji engkok nu mantuan gawe. Mana nama kali ge paling ngadondaan. Tong gitu, aku mah kumage getol nini odah mah. Kemudian enak masih iya boga anak, geus moal ka ieu pisan mah oda. Cigana budakna incuna, lain budakna incuna tengareuna cigana. Tengareuna nya pantes kurang hiji eta. Oni pinter banget nya hina batur teh. Uyuh can ulah wakang ngomong aya bukti mah. Ya ulah sok ngomongkeun dulur sorangan, kumaha ge dulur sorangan teteh. Baheula duduk oge nama geus pebegatan si Amanda ge geus eueuh. Si ama bela biasa kitu wae. Nya urang mah geus biasa Bu Haji ye jelema mah alus goreng ge enak mah jadi omong. Geus mending jadi goreng sekali ye. Emang Bu Haji. Ayo ditaruang ayo mah. tuang, Tadi ayo, kok tuang, ayo ditaruang ayo. Tuang tuh. Ahmad. Keluar moal sia. Anjeun nyaho sia keur nyuput di dieu. Maksudna naon sia embung nembong ka si Iem, hah? Geus keluar sia ti penjara, Ahmad. Halo ibu liurnya. Ampun nu liwat teu? Nu liwat teh loba tukang kiridi, tukang sape 1000, tukang langsam. Ciri-cirina nu pake baju hideung. Nu baju hideung. Pendek teh jangkung-jangkung teuing, lalaki. Tadi tukang rongsok baju hideung. Mi, Lain teu apalnya sama nya. henteu apal ciri-cirina anu kumaha coba? Nya pokona pendek, hideung, pake sweater hideung. Oh, aya tadi teh. Tas keluar ti penjara. Tapi eta mah jangkung, terus laer. Ari sia Amel apal teu si minantu aing. Teu apal minantu mah nu mana soalna teu ningali can pernah ningali. Ya eta nu di penjara anu gara-gara nyopet hayam. Teu nyaho teu nyararaho Mana ya? Eke mah tinta adegan ye. Mane mah anyar kene sih. Di dia jadi teu apal. Ya udinda gera Uber. Arek di Uber ku aing sampai beunang. Make sendal besing aya beling. Ya maksudna naon coba ge kabur-kabur teu nembongan ka si Iem anak emak. Ya sugan eraeun peda mah jelema marerot. Bener ngomong jeung sia mah Udinda. Dasar nini edan. Ih. Capung deh. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Eta si Asep isu kene geus aya di dieu. Geus balik kamari. Balik. Oh bisa katinggalon kapal Bu Haji, ganteng banget sih anaknya. Asep. Iya. Toko Kan di semana. Jakarta wae, Toko jadi semana. putih tuh. Neng Haji kenalin juga ya. Anak Bu Haji. Iya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ibu-ibu sudah mampir ke acara halal bihalal ibu saya dan saya ya. Mudah-mudahan keberangkatan saya bersama ibu saya diberikan kelancaran, keberkahan. Amin. Blang timblak can HS keneh wae geuning HS deui atuh neng geulis bola ogoan Iem. naon mak Iem. mana kue Kedeung heula. kunaon sih Si ngadenge-denge teh si Ahmad geus kaluar ti penjara. oh encan mah cek saha Pugu mah tadi amprok. aman bener mak Manina kabur. amprok di mana sih Ya itu di jalan tadi amprok. Manina malah kabur. anu bener di jalan mana mak Di jalan deket Haji Ijah. di totoang teh ya Oh, di dinya. macokelan si neng Iem si ada ka mana? areknya ngasih aman Iem, ulah. Iem. kajan
Urang moal lila ieu Bu Haji itu seuseun can dipoekeun. Enjung. Nya eta Ampuran ya besok deui wae nya. Heeh, bubu terbang sing lancar lah nya urang mah da Amin. sebel ka Bu Haji ge da urang mah ngadoakeun anu bener wae ah. Ulah gitu Bella di saat pasnya pasea. Hayu nya ongko-ongko we nu sejen heeh. Ayo. Aduh ieu katincak gamis aduh. Moal mah nimbar moal. Hayu nya. Ayo nuhun ya Bel. Heeh. Masyaallah nuhun ayo neng ayo. Ayo. Aman, di mana si Aman? Aman. Aman. Iya, geus balik geus. Di mana sih, Mak? Nyaho geus kaluar kunon lain ka ieu mah lain nyamperkeun aya anak, aya pamajikan. Berarti geus teu nyaah ka sia ya. Geus sembungeun jeung sia. Ayo geus balik. Geus balik aing mah teu sudi boga minantu kos kitu. Mak. Ayo geus sing karunya ka anak we ayeuna mah. Kitu na ge aya aing ieu nu nguruskan. Hareup teuing mad hareup teuing kitu na. Belah mana sih? Kita lompat. Poe ka tukang terus. Geus kitu we Langsung Sesuai Terima kasih banyak sudah hadir di acara halal bihalal ibu saya ya. Heeh, peda we kan nepok emak maneh ah. Ya sebelumnya terima kasih banyak ibu-ibu sudah menyempatkan waktu di acara halal bihalal kami. Balik ah balik si anjing. Mau balik. Mau balik.